Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana wae. Mangga urang lajengkeun ieu dongeng si Bopeng dina carios ngalalana karya Adi Uyan bagian anu kagenep. Para wargi kaum dangu mangga anu nembe gabungna ulah hilap di subscribe ulah channelna. Atur nuhun, mangga wilujeng ngadangukeun. Cag tunda heula pamiarsa carios nini kawung anten sareng Wanasi. Kacarioskeun budak orok putrana Wanasi nu dialungkeun ku anak buah Sakadomas ka dasar jurang Cibanten. Raga budak orok nyuwuk ka dasar jurang nu kacida jerona. Sajengkal deui awak budak niban batu nu aya di dasar jurang. Wus, aya bayangan bodas ngarau eta budak orok. Sakilat geus nangtung di luhur jurang bari neuteup ka nini anten jeung Wanasi. Ku tega manusia micen orok nu teu tua teu dosa. Gerentes eta aki-aki make jubah bodas. Tangtungan si aki jangkung alit pamunteuna bear marahmai. Jenggot jeung buukna geus sarua bodas. Tapi awakna masih katinggal gagah tur sembada. Muningakeun yen ieu aki-aki lain jalma samanea, lain jalma sambarangan. Hei kisanak, cek si aki ngageruan ini anten. Nini kawung anten malik bari teu ngicep panonna. Hi anjeun mulia bet aya di ieu wewengkon. Geuwat nini anten hudang bari ngalepaskeun totokan Wanasi. Nyaneh keur naon deui di ieu tempat anten? Panjang caritana mulia, cek nini anten bari imut ngagelenyu kalalaki nu disebut Aki Luhur Mulia. Kaula sok ingat waktos urang ngora mulia. Wush, montong nyaritakeun lalampahan urang keur ngora anten. Ih, gara-gara anjeun mulia, dugi kayeuna kuring masih lalagasan. Aki Luhur Mulia ngahuleng bari panonna neuteup ka Jomantara. Anten, ieu budak orok saha nu dipiceun ka dasar jurang Cibanten. Untung ku kuring disalamatkeun. Eta budak putrana si Nyai nu masih kene can sadar ieu. Putrana Adipati Bagus Suntara indungna Wanasi. Aki Luhur Mulia molohok. Gusti muridna Kakang Palias Bargawa. Saha nu tega nandasa anten? Si Sakadomas Kang Mulia. Kurang ajar muridna si Tunggul Manik alias si setan gua neraka. Bener Kang Mulia. Kawung anten urang bagi dua tugas ayeuna. Anjeun urus Nyai Dewi Wanasi jadikeun ku anjeun murid. Kuring mawa ieu orok sumur 7. Ku kuring rek dijadikeun murid.
rek dilatih ilmu, rek dijadikeun anak ku kuring. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana. Cag dugi ka dieu carios ngalalana dina bagian anu kagenep, mangga diantos di bagian anu katujuh anu pastina langkung rame. Atur nuhun palawargi, mangga wilujeng kantun permios.